Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icariyos sim kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun pipi sahannya ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan bae janten hiburan. Dinten ayeuna teh bagian ka tilunya kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Tingali deuleu eta teh awewe landa anyal tuh dabonganna katingalina menang surat talak. Ih kan bae atunya ulah sok ngomongkeun batur pamali. Ayeuna teh bulan puasa ongko ini atuh dah bener ieu mah tuh ningali amplopna deuleu menang amplop surat eta teh nu ngaromong kagembah ku gentakna kareta api maju nya buru-buru budak ku kuring dilahun cenah bisi angin kituna teter jalan. Si bungsu anteng deui sanggeus dibere cocokan. Malah sajongjonan mah can sahalte halte acan kareta api. Budak geus tibra sare bangun mere kalonggaran ka kuring kituna nuker anteng ngalamun. Nah anehnya biasa mah nyaba sok resep nangkep budak pahareup-hareup jeung salaki bari nerangkeun sagala nu ditanyakeun ku budak. Aneh cenah baheula teh cek budak naha tatangkalan sigal nu lulumpatan, naha make ngagaleu karcisnya, naha make kedah digunting. Kentenan nu ngajawab kuring jeung salaki lamunan kagebah antara sora dagdigdugna kareta api kalah mere wirahma kanuker ngaracak hate tatangkalan siga nu lulumpatan di luar bet kalah nambahan kelar. Sakedeung mah jol konektur kituna rek ngaguningkeun karcis asa rek inget kuring inget ka budak nu nomor 2 tapi saterusna mah kuring tungkul basa mikeun karcis konektur asa neuteup kana beungeut kuring siga nu rek nanya. Dan kamana Carage Putra teh atuh kamana? Nah, Nyalira putrana. Punten atuh cek kuring duka tangeneun meureun. Tapi kuring mah teu merosea ka konektur reg kareta eureun di hiji stasiun gebeg nenjo jam kituna nu ngadaplok geus tabuh 11 ning. Nya cenah waktuna si cikal balik ti sakola. Aduh geus setengah 11 geuningan pasti si cikal geus mulang sakola. Biasana mah wayah kieu diuk ditepas rek kadagoan nu datang sakola sok kayung-yung ningali jebulna si cikal digle tas bukuna pasti si eta mah sok disuhun sapatuna digantungkeun dina tak-tak mun nenjo indungna aya ditepas. Duh
Budak teh nyerengeh teh kajauhan oge resep nenjo daharna budak teh jeung naon oge ih budak teh geuning bonyo bangun ponyo daharna jeung deui keur memejeuna rowog sok rajeun rada beurang cenah datangna tara malang ieu ngan beunang dipastikeun datangna tangtu pasti ka lotor. Enya da si Ujang mah karesepna main bal heula ari jol teh sok beureum beungeutna kesang ngorolok bangun capek duh katenjo ku kuring lekak lekik nanginum tampolana geuningan sok disalumur disakalikeun bener sok digelandeng ku kuring tapi kayungyun ku budak teh rada lila eureun kareta kituna ngadagoan nu ti wetan rek perwis jadi samemena kuring nenjo ka luar. Nya aya jol budak kituna sagede si cikal nangtung deket lawang hadena kuring kaburu inget cengkat budak teh rek digeroan tapi tetenjuan si Ujang datang harita ti sakola cenah gero ngagero nyalukan hadena kagebah kanu nyang harepan geuningan cenah aya nu bersin asa diingetan eta teh lain si Ujang lain aya ditepas cenah aya dina kareta api astagfirullahaladzim. Nah kuring teh atuh asa ku poho-poho teuing ngalamun teh Ye teh aya dina kareta api lain ditembas imah sok aya wae geuning ngalamun mah ayeuna mah aya nu diuk geuning digigireun kituna lalaki ngora bari haruha harehoh bangun capek moal boa tas lumpat jauh sieun katinggaleun kareta ku carecet bodas nu di juruna disuat ku benang bulao nya manehna nyusutan kesang nu dina pundukna. Ieu oge kakara gek diuk bangun aya nyahoeun kuring teh bari mawa surat talak ngan bedana rada nalek-nalek ngareret malah lain manehna wungkul ayeuna mah loba jalma sa direksi rarasaan mah kabeh teh nareuteup kana beungeut kana ceuli teh asa pada raong na aranya kamana dicaroge jeung putra atuh ceuk aki diuk di juru bari nundutan deket panto jol polisi nangtung dina hordes kituna puguh nu diuk di hareupeun mah dalah budak leutik nu dipangku ku indungna nu ngear ceurik wae ti tadi nya rarasaan mah mencrong kana beungeut kituna pagalo nu ngahina jeung nu mika arunya. Kareta api tewetan datang teu ngagentak ayeuna mah geuningan kareta maju deui ngageleser lalaunan bangun nu ati-ati masinisna ayeuna haduh banguna mah ayeuna si Ujang geus datang ka imah nyahoeun kitunya yen indungna geus eueuh aduh pasti we kacipta barang jol liak-liuk neangan eueuh pasti kacipta meureun budak lumpat ka pangkeng bisi indungna keur mepende
kacipta deui barang dipangkeng suwung pasti lung tas bukuna dialungkeun pasti we budak teh berebet ka tengah imah leos ka pangkeng hareup tangtu budak teh luak liuk kana wadah anduk kana kapstok tangtu heraneun sabab eueuh pakaian indungna kacipta Gusti kacar kicirna neangan budak teh geus mimiti rempih ayeuna aduh kituna kuring rek ceurik kituna ngarasa datang ti sakola indungna teu nyampak cenah sakalian wae sok rada baeud nu matak salawasna dibiasakeun mun manehna datang mapag kana golodog sakapeung sok dilebah panto pager konektur jol deui kituna ngagunting karcis panumpang nu kakara naek harita lila nangtungna deket kuring sabab lalaki diuk gigireun tea didengda cenah manehna anduk-anduk menta dihampura sabab tadi teka buru meuli karcis sabot keur kitu haji nu ti tadi nundutan tina panto tea ngorejat kituna reuwas tuluy walahwah weuleuf nepi ka jalma sadireksi nenjo ka manehna Allah ae nah atuh kapohoan ieu teh kalewatan atuh stasionna ieu nu bieu kuduna mah aduh kasarean aduh kumaha ieu teh Teng teuingeun atuh awan nu ngageingkeun ceuk nu gigireuna ceuk nu digigireuna kituna memang teu apal Mang Haji teh garo teu ateul jalma sadireksi kabeh saleuseurian konektur gede timbangan konektur kituna gede tinimbangan henteu dikudukeun deui meuli karcis cenah untung Mang Haji da cenah teu boga duit keun bae Pak Haji keun bae teu kudu meuli di karcisnya keun bae adi teu boga duit hampuranya bieu teh kasarean kuring teh nya keun bae atuh kieu wae nya eureun we di halte nu pandeuketna tidinya rek balik deui nya ka ditu bawaan tolombong sadua-dua ka hade bisi tinggalkeun atuh Pak Haji kituna si konektur seuri deui lucu walahwah weuleumna istighfar teu eureun-eureun bari ngarameusan beungeutna nya tasidikna manehna kituna ngajeleng basa nepi eureun di halte di barantuan eta oge dipang nurunkeun babawaannana dicarek ulah rusuh tapi teu nurut pajarkeun teh cenah sieun kabawa kareta deui kulo rusuh atuh keun bae bisi tinggalkeun ieu teh kumaha tinggalkeun teh meureun jauh deui ari Mang Haji poala naon ulah rusuh-rusuh teuing atuh bisi cilaka keun bae kumaha kuring wae lah sanggeus kitu mah kareta maju nya jalma-jalma geus teu rame deui teu ngadongengkeun Mang Haji inget deui ayeuna mah kanu imah kuring teh moal kitu bicioh pohoeun nyayagikeun si Ujang Dahar piraku bicioh teh pohoeun
nyayogikeun dahareun si Ujang moal kitu eueuh sangu-sangu acan di imah mah tapi ari eueuh sangu mah tadi ge basa indit pan loba sangu mah dina boboko tapi kumaha atuh ieu teh tapi moal pohon kitu bicio teh ngagoreng lauk asin kabekina si Ujang lauk asin teh kudu aya wae geuning budak teh kana lauk asin. Kumaha ieu teh boa kakaratak kana lomari eueuh nanaon. Budak teh ceurik kitu. Boa bicio jeung si Panengah careurik boa. Tuluy nangkuban cape tas sakola jeung ceurikan nu jadi indung. Nu ayeuna geuningan kuring teh dina kareta api. Ieu deui aya surat talak ti bapana boa tuluy tadaekeun dahar budak teh. Aduh boa-boa 40 tahun boa ranyom dina hate nepi kitu teu kuat kuring nadahna. Cimata geus teu kaampeuh buru-buru kuring nutupan beungeut ku karembong bari nenjau kaluar sieun kajeengeun ku batur. Satenjoan di luar geus warawuh ciri-ciri geus deukeut ka lambur sawah nu lega ayeuna meujeunna dipibuat. Keur budak ramen ulin kadinya gawir taneuh beureum. Paragi barudak sok ulin sosorodotan kituna ditilaman ku Upih. Geus kaliwat imah Kimadhari nu di sisi susukan ka tembong di buruanana aya budak opatan. Nu duaan mah teu dibaraju baju acan ku gupai kana kareta api teu karasa leungeun kuring. Males gugupai inget keur budak kituna sok ulin di imah Kimadhari. Haduh aya keneh kitu Kimadhari jeung bojona. Nah nyarahun kitu yen kuring ayeuna balik bari mawa surat talak. Duh era temen kuring teh lamun nyahoeun manehna kareta api geus robah sorana geus gandeng pisan. Asup kana weser eureun kuring nolol halte lembur kuring geus tetela reg kareta eureun kuring nangtung kuli plat ngajeleng kana kareta. Kituna kana direksi kabeneran nu asup kana direksi kuring kuli plat teh si Sadin. Budak tatangga kituna buru-buru ku kuring dititah nyokotan barang asa meni ngajeleger kadengena sora si Sadin harita. Teteh di mana ari murang kali sapali deui? Ente dibawa ku kuring teh itu wae tu atuh bawaan kuring bae. Yeuh kuring geus budak kakara nyaring turun ti heula karunya. Ya tuh tetehnya wang canakan ku abi. Teu ku hanteu jrut turun. Rasaan kabeh jelema nu aya boh aya nu wawuh kituna nu henteu ge melong. Bangun aneh cenah kuring datang kadua budak tur loba babawaan. Dakeur urang kampung mah cenah babari katangeuna awewe datang nyorangan loba babawaan tangtu eta teh randa anyar. Tuh sing arinya asa wawuh eta teh. Nya saha ceuk? Urang dieu ta teh ngan kitunya sagala dibawaan. Budak dua dibawa tuh tingali tuh bawaanna ge meni loba kitu.
Nyanya. Wah, ieu mah pasti awewe kieu mah datang sorangan teh euy. Randa anyar deuleu. Rek balik ka kolotna eta teh. Nu bener maneh. Tingalikeun we atuh teu percaya mah. Kitu cek manehna kuring mah teu wani luak liuk lempang. Tungkul bari niungan sirah budak ku karembong kituna panas. Portil nu mupulan kacis oge teu diliek. Najan wawuh pisan saanyana mah kuring teh ngan api-api bae sieun napanan karcis. Bari nanyakeun budak jeung bapana teu direret si Sadin oge geus percaya cenah moal tinggaleun. Kuring ngecis lempang ninggalkeun halte hayang buru-buru ninggalkeun tempat rame. Nya tesirikna ngajeleng kuring teh turun tina sado barang geus teu diliuk deui diantep kumaha kusir bae tesirikna didupak panto imah oge gok jeung emak nu norojol ti dapur kadangu nu ngagebrug kana panto. Sok kuring jeung si bungsu digolerkeun dina bangku rek ditahan kalahkah kumaha bae rek ditahan sagala kasedih jeung we gok jeung sepuh mah kumaha kitu ceuk angkeuhan kuring. Kumaha bingung rek tartib bakuna mah kumaha nya sieun ieu teh emak karentageun manahna rek api-api tanya nanaon bae. Bingung rek ngabudakeun heula ye budak ngagolerkeun karunya. Geuning manehna ieu nyahiraha datang saur emana pondok tapi indung atuh. Seukeut pirasatna kalimahna nu pondok nu kaluar tina soca nu mariksa leuwih jero nyosok jero batan nu dilisankeun. Nembe mak nembe mak damang emak teh damang nyai damang emak mah yap ka dieu atuh. Nya lalaunan emak teh ku kuring disampeurkeun terus munjungan antare kawas biasa tapi soca emak geningan kakara parat niir mamaras rasa tewasa ngebendung budal eusi hate kuring memeh leungeun antel kana panangana rasaan teh aya nu ngajongkrokeun bae kuring ngarontok indung. Anu ngalantarankeun nana lahir ka pamenangan geningan ku jasana emak angkeuhan rek dikamu heula tapi emak calik di bangku gigireun si bungsu kuring nyuuh di pangkonana kituna nyegruk lain nyegruk ngagoak meureun pi kecapeun eta teh bukti anu nyampeurkeun ka jero imah najan teu kareret jeung teu kadenge basa si bungsu aya nu nyokot kituna dibawa ka tukang geningan ku uwana bieu norojol karasa pandangan emak duanana ngusapan sirah kuring. Kuring cengkat maksakeun manehna cengkat siga ditarik ku sinar soca pandangan emak nyasar ceug kana gado kuring kituna dicenggatkeun gok jeung soca emak samar-samar katingali soca emak buburi lengan bobodasna geus kitu celak aya nu nyaclak dina beungeut kana beungeut kuring
soca emak cenah kadedeh mana. Ingat keneh meusan pasa sakali ku emak di galentor kuring tapi kituna kuring mah les wae teu inget duka sabaraha jongjonan teu ingetna. Inget deui sanggeus aya panangan karamat dina tarang kuring panangan mama nya beunta breh socana neuteup ka kuring rarasaan tembus kana jantung. Aya naon ieu teh? Udang nyai, udang. Cek mama sasauran biasa bae antare. Nya di mana ieu teh? Di imah ieu teh di imah emak ieu teh mama ieu. Gerah nyisiran nyai atuh. Pek kadinya inum. Inum atuh, inum naon wae. Wah can dadaharan maneh teh nya. Capek keneh meureun. Cek mama kituna calik dina kursi. Semu reuwas memeueusan acan kituna ngadeg. Muka rasukan jas tutupna kituna song digantungkeun kana kakait lebet ka pangkeng kaluar deui nganggo rasukan kampret bodas kawas biasa anggoan di bumi harita. Tah nyai ieu cihaneut heula atuh. Akala cua lebih pisan ieu. Alima lah atuh maneh teh moal nginum. Nya mak waktosna seep. Aduh, waktosna kamu jeung seep cenanya. Insyaallah enjing atau napi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri nu kaopatnya. Mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.